Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda li maulidihil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiz ziham. Amma ba'du, wa qad qala azza wa jalla fi muhkamil ahkam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qad qala an-nabiyyul mustafa Muhammadun man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qad qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu man anfaqa dirhaman fi maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillahi ta'ala. Wa qad qala al-imam Ma'ruful Qurthi fi qawlihi man hayya'a ta'aman wa jamma'a ikhwanan li ajli qira'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa jamma'a ikhwanan wa awqadan sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tabakhara hasyarahu Allahu yawmal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la 'iliyyin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu wa habibuhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina wal mu'minina wal aminina walhamdulillahi rabbil bedas pulang yang mau sarupai walhamdulillahi rabbil ini gitu kan semangat tuh lu cina hesanya ya. Jangan sampai mau orang sengaja biasanya apa orang babarangan molor baik itu langkung dipayun orang sasarangan muji tasyakur ka Allah anu maha ghafur. Sholawat dan salam Allah orang haturkeun ka haripan Allah bikalimatis sholati ala nabiyil mustafa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad balik apa bikalimatis sholati ala nabiyil mustafa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal mukarramin wal mu'azzamin wal muhtaramin para alimin ulama
para kiai, para asatidz, para hujjaj wa hujjajah, para tokoh agama, tokoh pemuda, jeung tokoh randang ora anu aya. Ada kan deui. Pansia. Sa tokoh randang RT, RW, lurah. Tokoh randang. Kunaon sababna sababnya nama apalin jumlah randang salembur aya sabaraha. Kamu tukang ngawinkeun. Anu pasti ake nyahoan manehna. Calon randang. Tapaka doakeun kurang sadaya dulur, guru-guru urang, sepuh-sepuh urang ku Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan teras dipasihan kekuatan kangge ngajak bimbing urang sadaya kana jalan anu diridhoi ku Allah Azza wa Jalla. Amin. Para aparatur pemerintah, para RT RW, teristimewa sohibil wilayah, kepala desa Sukaraja, anu tadi sambutan luar biasa. Dengan ini pada dalam hijau, nan jauh-jauh, remang-remang sih Yesus agak jauh, ampura. Doakan kurang pimpinan orang ku Allah diberi kekuatan kangge mimpin urang sadaya sehingga kekuatan eta diangge kamaslahatan ummah. Guru urang sadaya muballigh di Payun Kiai Haji Uus Firdaus Kikramat, ayat keramat saja. Udah pikir ngaran. Pengasuh Ponpes Darul Mubtadiin Sikaduan Pandeglang. Anu Gusti Abdi dihormati oge dimuliakeun. Para qori anu alhamdulillah tadi kadangu kurang sadaya suarana anu ngeunaheun kana ceuk. Nyacep kana ya barangkali habis dibagikan nih mobil pulang panitia udah gitu ayah warna itu habis kegabaran barakat terus-terusan lainnya. Doakeun kurang sadaya kori-kori urang anu luar biasa tadi aya kori cip tadi tanya sakitu luar biasa suarana sakitu luar biasa laguna jauran mah di tengah lagam ngalagu samodel gitu dua nganjeuna ngan ngisi kurang ya tah kasih nama wajah sakitu mentalnya luar biasa ngajina luar biasa maka wajib kurang didoakan mudah-mudahan ku Allah Azza wa Jalla anjeuna dijantenkeun jalmi anu saleh ilmuna manfaah hidupna barokah kangge mimpin kurang sadaya nuju maut kana husnul khotimah. Udah main karena kurang itu kan ayam namanya anak-anak kurang makan main gundu pak umur sama paling karena belasan tahun abdi mampu mulai umur 12 tahun main gundu kan ulawang ngalu karakan lupa. Tabara dulu sadaya alhamdulillah dinasa ayeuna urang dikempelkeun secara sabab ku panitia penyelenggara. Secara hakikat ku Allah Azza wa Jalla urang dikempelkeun dina ieu tempat. Ngalaksanakeun hiji ubudiyah memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kanyahokeun kurang sadaya yen kula ngomong make bahasa nu ya Sunda bae nya aja urang ngeuleut genjer kabeh baboe nak genjer urang bahasa Inggris ya kula teu nyampe bisa
peringatan Maulid Kanjeng Nabi Saur Syekh Nawawi Tanara kurang Banten kurang Serang 133 tahun yang lalu maut. Banten 200 tahun yang lalu terkenal orang Banten mah ulah dicoba perkara ngaji geus pasti tina kolot sampai kana budak leutikna urang Banten mah ahli ngaji 200 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu urang hese dengan pemuda anu bisa maca kitab secara gagah. Balaghahna hebat, mantikna hebat, nahuna manehna kaawang, sorofna kaawang. Rada hese 20-30 tahun yang lalu hese. Poe ieu mah tahun 2026 dulur. Urang lain hese nyangan pamuda anu bisa maca kitab koneng doang, tapi urang bahkan hese nyangan pemuda pemudi anu bisa maca Quran aja. Buktikan tanyakan kana anak incuran anu kelas 2 SMA, kelas 2 SMP di Bandungan ku kolot baheula ayeuna umur 70 genep 10 tahun. Sanajan eta teh sakola komo kuliah seluruh kecamatan. Tabara dulur sadaya ieu acara anu dilaksanakeun urang sadaya memperingati Maulid Kanjeng Nabi adalah satu ibadah secara sabab bisa nganterkeun hate urang kabehan anu hadir dina saeyeuna bisa deukeut jeung Allah Azza wa Jalla. Jadi karena hidup di alam dunia urang kabehan dihirup kedua Allah di alam dunia supaya urang kenal ke Allah, supaya urang deket ke Allah, supaya ibadah urang fokus ke Allah, tengah hayangkeun naon kecuali ridho ti Allah, tengah hayangkeun perkara dunia kecuali ridho ti Allah. Ngaji urang lain pasti barokah, ngaji urang lain pagagah-gagah, kiai nu mana nu hebat ngomongna, kiai mana nu rendah ngomongna, ilmu da sakumaha lain. Ngaji lain keur ilmu jalma, tapi urang ngaji tina masing-masing majelis tirburungan di desa urang niatna urang sadaya supaya hate urang ieu lentur leuleus sehingga sujud ke Allah. Tatkala urang ngucapkeun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, daya deui anu leuwih agung, daya deui anu leuwih mulia, daya deui anu leuwih panggagahna iwal ti Allah. Tatkala urang hareupan sahabat tina RT sampai ka presiden tuur moal ngolotrok dirisan karena hate urang eueuh nu gagah jalma mah kecuali Allah. Tujuan hidup urang diayakeun di alam dunia supaya kabehan manusia bisa iman ke Allah samodel kita. Daya anu berharga di alam dunia kecuali Allah, daya anu lebih mulia di alam dunia kecuali Allah, daya anu lebih hebat di alam dunia kecuali Allah, daya anu diudak-udak tina hirup urang kecuali Allah. Penyakit hati orang jol tina kalangan santri, tina kalangan ustad, tina kalangan kiai, bahkan oknum. Lamun manehna teu disebut kiai teu ngileuk, teu disebut tad teu ngileuk. Ka mana ka jojong bae. Lamun disebut bade ka mana ustad, ngomongna eta. Tapi dua depa sadaya ku saking resep dipanggil ustad, saking resep dipanggil kiai. Lamun teu di kiai teu di ustad geun manehna jojong bae uang bedul. Gimana bedul lain nyileuk saja? Sabae. Lamun aya bedul, gerak bedul. Euy bedul kadieu ge. Moal nyileuk main terus bae. Dampak jalma anu hayang disebut-sebut bae ku jalma anu saja. Jalma nu hayang dimulia-mulia bae ku jalma nu sejen.
manehna lamun ngarasakeun ustadkeun teu dikiaikeun moal ngahargaan bahkan ngadenge kana omongan jalma sebut tina beuteun ieu ustad nu itu ustad eta nu ngomong kula tamaka salah sahiji saur Syekh Nawawi tanara supaya hate urang bisa kitu urang mah dek disebut naon bae dek disebut bedol dek disebut kiai teu bisa ngaji dek disebut jalma anu bangkawara dek disebut jalma anu tukang dosa dek disebut jalma naon bae teu mempermasalahkeun hate urang kusababiah di antarana saur Syekh Nawawi tanara ngayangkeun acara muludan jadi gula tekor. Tamaka ulah lalawara ternyata barokah muludannya luar biasa. Nyarios kana Kanjeng Nabi, nyaritakeun kana kumaha janjina sayyiduna khatimul anbiya wal mursalin. Kanjeng Nabi urang ngajamin jalma nu ngayangkeun ngameriahkeun muludan. Maka poe kiamat engke bakal dibela ku Kanjeng Nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepakat dulur sadaya ulama, maka sanggur-sanggur perkara anu diayakeun dihadirkeun dikumpulkeun dina acara memperingati Maulid Kanjeng Nabi, maka perkara eta bakal dijadikan saksi dengan terken urang sadaya ka surgana Allah. Urang diuk di dieu bakal dijadikan saksi bahwa hidup di alam dunia poe nanya. Poe salasa jam sanu sampai jam sanu urang diuk ngecedok bae bea rokok bonteng 2 bungkus. Bea rokok dalil 2 bungkus. Bulan-bulan di awal jam 8 sampai jam 12 itu bener khusus banget. Cukup ya, tadi ngarobon daging, ngarobon bontek ya. 2 bungkus sakali di rumah ya. Badai-badainya tadi corona biji dina senju. Cepat sekali. Ada di corona. Mana nama kalau ada seng di corona. Dong di corona santri ibu-ibu. Ulah paeta kagagahkeun kana santri ulah ngomongkeun ngajina ngomongkeun nyatukna bae santri urang ngomong geus kumaha ngadahar santri ya mulai sok ngintip jam 8 ngaji jam 10 anggeus istirahat sajam jam 11 ngaji deui jam 1 anggeus eta jam 1 ngaliwat asa mana jam 3 ngaliwat ge jam 3 jam santri ngaliwat na 3 jam ngatu nyaman ke 3 menit. Oh, cukup mudah. Ya bismillah tandanya. Eta mencen lamun bismillah kakara ke bismi atuh babaturan mak bismillah huat. Atuh teh sampeyan ngumpul kene barang diintip ku abdi eta mudah. Santri lamun mam babacakan tas ngaliwat kejo kebul. Kejo kebalik gula mengentai atau mungkin kejo kabeh eta sang ngebul satu itu panas tiupan santri langsung longat baik gimana digayang-gayangan 2 kali ceplak kelek itulah atau imam budak kalabatan lele kita si pula badai-badai eta bibirna seng berhenti corona gak panis sebenarnya jatuh gerak panas eta ngomong dahar na santri melalui gagah daripada urang biasa begitu benar ayo terus Pak mangga awas ibu jumur kakek awas ini bilang sama Geus heuy bulan lagi di dieu lain mobil mobil batu dengan di dieu balik deui urang dia maka poe kiamat Kanjeng Nabi urang sadaya bakal nyarios ka Allah azza wa jalla Gusti
Ieu si Sarwiti urang Keleng, urang Sukaraja. Aya Sarwiti. Witi tenang bae. Cek anjeun mah urang. Ya Witi. Ya kokong kece. Tenang. Kula anu ngabela ka Allah Gusti, ulah nanya kumaha hirupna Sarwiti. Kula nu jadi jaminan. Ulah nempok kumaha ibadahna tempo saha nabi. Karena manehna baheula tanggal 20 genep bulan Agustus di jam 8 sampai ke jam 12 diuk dina acara muludan sabari badaya barang hakan. Mentang-mentang jeung urang sakabeh perkara ieu bakal nganggeurkeun ka surga pangeran. Atuh yakin urang kabeh omongan urang. Aqua anu diinum bakal nganggeurkeun urang ka surgana Allah. Gegemblong anu digoreng teh anu eueuh gegemblong jajan menah. Atawa kadu anu disediakeun ge jeung kulaya dibakalkeun semisal contohna bakal nganterkeun urang ka surga Allah. Ngan lamun hayang sebet dulu jadi suka surgana ngadahar kaduna jeung cangkang-cangkangna berarti dia ge ka surga motor santri beket kok 7 poe urang kenali buat di gratis yang penting ilang-ilang ilo. Maka Rasul anu bakal ngajamin urang karena lamun teu dijamin bukan jeung Rasul ibadah anu mana anu bisa ngajamin urang selamat di hadapan Allah. Salat urang anu acak-acakan ingat ka mana mende apakah eta anu bakal ngajamin moal? Ayo terus bae. Sabari cara teh sabari markir ke geus teuing bae. Sudah bae aya amplopna dong. Gas ya ke mobil orang gas terus jam 12.10 menit ya terus menit itu banyak ada Jawa Jenis di kamar di sana kadang-kadang jam 4 sore kemudian jam 5 gerak berangkat cek pemajikan ya cek abdeh iya mah tenang baik berangkat nah dia baik sampai memang bergerak kan itu mencak hasil kita bareng cepat aja kan ada biasa kan pemajikan baik dari kiai dan jawara keleh baik udah lempang baik udah tenang ku pemajikan di kita memboronin orang kakarak disebut santri tinggi aku tinggi gusul qanil muta'allimin Syekh Az-Zarruj tinggi aku tinggi orang kurajana santri Syekh Ibrahim bin Ismail boro-boro orang kita santri ku pemajikan Nabi baik jeung Rasul ku pamajikan Kanjeng Nabiullah Adam alaihi salam digoda ku juri Adam lamun dia hayang cicing di surga pahe ngadahar ieu buah dina tatangkalan ieu cek Kanjeng Nabiullah Adam juri pan eta mah buahna ge boroning didahar di deuketan ge eta tangkalna ulah dia mah bisa dibejan eta mah cocoba di Allah nyoba dia supaya dia mikir eta cetuan Syaikhul Qadir Jailani mah dulur sadaya dina kitab Fathur Rabbani majelis anu ka-18 dina akhir bahwa kahayang Nabiullah Adam ngadahar buah ful di eta lain hayang cicing di surga tapi Kanjeng Nabiullah Adam kudu rela manehna ngadahar buah ful di kusaking manehna ogah pipisahan jeung Allah azza wa jalla olah ogah jajauhan jeung Allah azza wa jalla sakitu kahayang anu luar biasa tetap baik disalahkeun ku Allah azza wa jalla. Kamu urang aya mobil dong lewat tadi ya aing dong make mobil eta doang ieu ku babaturan ge disebut Buddha pandai kita sesebutannya babaturan ibu-ibu lamun disebut bunda biasanya kalau sukir bunda
Kamana bun, cenah jadi kota mabun-bun bae. Mabun-bun bae. Kadieu bun kadieu bun, loba teuing mabun-bun. Di mana bun? Lagi apa? Pengajian yuk bun, hayo bun. Cekan euy, ngaji. Kios teh muak si bunda teh. Cek babaturan. Bunda, mejusnya. Jadi cek si bunda, iya cenah bun, sedikit. Kenapa tahu ya? Sekarang sih. Jalan masuk disebut pun. Lamun jalma susah, mahal disebut pun. Bejusna ge kuat. Ces. Nah, tas maju kaki mana? Sekedar kaki. Tapi hemat kan? Kalau ning kuat, derapna ke kan hai utah urang ambil. Takkan jalma miskin masih tangkurak mutari teh mudah-mudahan anu sudah sedang. Karena jalma miskin mah dia bejusnya. Saya baunya bau curi dia cenanya. Inilah. Eta Kanjeng Nabi Adam alaihi salam bangna dulur sadaya teuterak ku juri terak na kusahan ku pamajikan. Atuh pula kakak make sorban make naon di luhur panggung. Atuh pasti tapi mahal teh. Hari ini mama tetap kabeh pohona kiai pohona jawara boroning kagarak jawara Sukaraja boroning kagarak jawara Pulau Sari rajana jawara Fir'aun sah anu bisa ngelawan Fir'aun. Saya nama can pernah batuk-batuk aja tidak masuk angin setan. Eta jeung Syekh As-Sawi Muhammad As-Sawi dina tafsir Sawi rahasia Fir'aun ternyata telok gering karena Fir'aun resep metis buah-buahan anu hasil tur leutik bisa disebut kurang Pulau Sari mah iso metis kuning. Kalau urang sambat krok mah lah ada itu namanya hasil mah. Sambat krok tahu kita balobi tah eta tukang metis unggal poe Fir'aun mah kudu ngadahar pepetisan anu lana jeung hasil boa-boa eta pamajikan urang isok nyeblak lada teh turunan Fir'aun. Terus ya terus urusan main balik dia terus sedih dia balik dia ke 10 udah ngomong berapa balik dia karena muludan jauh dari kebelan itu eta muludan tak maka orang saha bae orang mana bae kalakuana kumaha bae dosana sakumaha bae jaminan Kanjeng Nabi orang sadaya nu hadir dina acara mulud salajang barang hakan bae sih. Pan snack geus beak nya. Kapan? Snack geus beak tinggal cai lamun di minuman cai bae atas angin. Yang pula di cai, dia cai. Balik kai masuk angin. Jamplok 2 juta. Atau pakai bolongan kan? Ya sekali ini bisa. Tadi lulus ada. Sakumaha eta supaya urang menang syafaat di Kanjeng Nabi acara muludan anu kumaha anu bakal dibela ku Kanjeng Nabi. Apakah ieu muludan urang bakal dibela? Syarat-syarat muludan apakah ada? Aya ternyata muludan anu bakal dibela ku Kanjeng Nabi urang sadaya kudu aya 3 syarat nu dilakukan pas perkara acara maulid. Sebutkan dia. Jadi 10 juta naik. Jadi tidak begitu. Sebutkan 3 syarat. Hiji saur Syekh Nawawi tanara wa yahsulu dzalika bi it'am bisa hasil eta muludan bakal dibela eta muludan ku Kanjeng Nabi urang sadaya syaratna nu kahiji kudu aya kadaha cocok kudu aya cau tunggal deh kudu aya kadu anu amis geblukan kudu aya kadaha
ternyata eta berkat dina acara maulid dan dulur sadaya teu sepele perkara berkat. Ternyata aya berkat dina mauludan eta termasuk syarat maulid Kanjeng Nabi urang sadaya. Anu kaduana wa qiraatil Qur'an, aya nu maca Qur'an. Duang dari tiluan anu maca Quran alhamdulillah. Mudah-mudahan kurang sadaya kabarongahan ku Quran anu tadi dibaca. Anu kaop anu katiluna wa dzikri qasaidin nabawiyah, aya jalma nu ngelingkeun perkara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha akhlak Kanjeng Nabi, kumaha ieu kahirupan Kanjeng Nabi, kumaha ieu tata cara ngahargaan jalma menurut Kanjeng Nabi, kumaha ieu perjalanan hirup Kanjeng Rasulullah, kumaha pas dilahirkeun jeung samemeh lahirna eta Kanjeng Nabi urang sadaya. Ternyata dulur eta Kanjeng Nabi urang sadaya kapandang gagah kanilai hebat musakabe umat di Mekah jeung di Madinah keur harita. Ibu bapak nage lain jalma samanea, lain jalma biasa doang urang sadaya lah. Terus akama-kama Sayyidina Abdullah nganikah Sayyidah Aminah, dipilih ditempo heulan kumahana eta bapana kana Sayyidina Abdullah Abdul Muthalib, cek urang jaman cek urang bahasa Pulau Sari urang keleng. Abdullah, ieu anjeun kan geus gede, wancina anjeun rumah tangga, geura pilih saha bae awewe samekah, tinggal tunjuk geura anjeun kawin jeung mana. Gitu. Sayyidina Abdullah neangan parawan anu bagus akhlakna, terpincut karena satu wanita bernama Aminah radhiyallahu anha. Balik ka mana? Bebeja kana bapana. Bah, abdi dae ngawin hiji awewe saha Abdullah Aminah. Teu disebutkeun ku Sayyidina Abdullah Aminah eta urang lembur mana? Anak saha diumumkeun ku bapana bahwa Abdullah ieu boboheun jeung rek nganikah Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Maka sakabeh parawan urang Mekah jeung randaan ngora sok kubeh ka urang Mekah. Si sarwiti ganti ngaran poe eta Aminah. Kokom ganti ngaran Aminah. Sakabeh awewe nu parawan kabeh ngaranna Aminah. Atuh bingung bapak. Hari ieu saha ngaranna Aminah. Hari ieu Aminah, hari itu Aminah. Hari itu anu imah belah ujung saha eta aya parawan di dunya Aminah. Atuh bingung. Sakabeh awewe ternyata hayang dinikah ku Sayyidina Abdullah. Panggagah, hebat, jalma pintar, jalma sugih, jalma terpandang, elmuna mumpuni, hirup akhlakna luar biasa. Awewe anu mana nu teu daek boga salaki anu sampurna samodel. Ja urang ge ibu-ibu kabehan atuh hayang boga salaki anu sampurna tatadina hae. Diajangan ku jalma di depan ku awewe ieu endah kandeuna, kumaha kahirupana ditempok ku bapana, kumaha historina, kumaha sejarahna, ieu anak saha, kumaha bae kahirupana, masantrena di mana bae baheula. Wah di mana litina di mana sieun bagawena, gajina sabaraha ieu sieun, kendaraanna naon ieu sieun. Ja Supra Bolpok mah eta indung bapak kota. Di deuleungan jam 5 Supra. Motor ajur lain rombel. Di dalam setek sabelah katuh geus punggas. Tuh Stefan motor Supra na. Sabelah kencang. Waduh, ceuk babana lamun aing dibonceng di Pulau Sari ka Pasar Ciput 5 menit di dieu ka ditu atuh tutung Yesus. Jadi cakna. Ulah gitu. Zaman baheula mah teu nempok
di mana penghasilan sabaraha duitna sakumaha, yang penting eta jelema boga ilmu, bisa mimpin rumah tangga, bisa nyalametkeun anak urang anu parawan dia ka Allah azza wa jalla, nangdeurkeun keluargana kana karidwana, dijadikeun ku kolot baheula. Paling urang mana santri lulus sukuna yuk cacan tengkar lima anak cacan tengkar santri lengena atau harari deng kalau rutuk waduh bukna ada dalam nyampo sih nyampo nage jeung sabun colek ekonomi teh cabari nyeuseul aya sampe 30 keur digelang-gelang kumaha tayangan ngebul kabul beurang dari kieu ngebul orengan eta sabun colek mandi tidak. Padahal eta dulur sadaya santri anu katempohina poe ieu kurang tahun hareup 10 tahun 20 tahun yang akan datang, eta jalma santri teh bakal jadi jalma penopang umat, sakabeh jalma tatanyana lain kana sarjana, lain kana magister, lain kana profesor, lain kana doktor. Aya masalah agama mah jalma anu maot teh contohna di lembur urang moal nyampeurkeun profesor doktor moal, urang moal nyampeurkeun mana ieu sarjana moal, urang moal nyampeurkeun mana ieu kuliah S1 S2 moal, nu disampeurkeun urang pasti jalma nu pernah ngaji masantren teh ngarah. Urang geus nganu pada otak urang eta kitu. Ngan hade urang na kabawa jurit bae. Atuh mentak barokah mulut ngadoa ka Allah azza wa jalla. Ngarep urang ka Allah azza wa jalla ku sababiah acara maulidan tina wengi ayeuna, mudah-mudahan ngajadikeun sabab kana hate urang kabehan jadi hate anu soleh, anu ridho, anu qanaah kana katampuan Allah azza wa jalla. Aya doa. Lamun hayang hate bisa geus doang kitu. Keturutan kudu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna muwafaqata qatrika fi jami'il ahwal bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lagi baca hidup pusat nak otak hidup pusat nak eta doa saya supaya jelema cenah nurut ridho kana kabantuan Allah dibaca kumanehna di dalam unggal poe Allahumma rzuqna muwafaqatan qatrika fi jami'il ahwali bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmati sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai kana dada, temuga dada atau pada jumbur kana nangka sampai na. Tabuluna, barang maka urang-urang leutik hate ngayakeun acara muludan jalma nu ngameriahkeun saur Syekh Ma'ruf Al-Qurfi mah muludan eta dilaksanakeun lamun ku panitia atuh aya ta'tor, tabakhor, jalma nu hadirna kudu make minyak wangi, kudu make naon? Kudu make minyak wangi kelek anu bau atuh dioles kurek sodan teh. Teman Zoid babaturan urang utang ukur. Kuna dia sekali utang tahan lain kunan bau kelek teh terbuatan. Karena acara muludan mah ternyata urang kudu sengit, urang kudu gagah, urang kudu dandan. Urang kudu labisa jadidan, kudu make pakaian anu baru, kudu make pakaian anu anyar, kudu make pakaian anu mewah, dan ibu-ibu lamun diundang undang dan make bedak ngan ulah kandel-kandel pikeun beungeut anu hideung mah komo diundang undang wanci murah. Paneta jam 12 ko panasna kabin-kabin. Saya mah banget hidup, make bedak kandel teuing,
adu jadi warna ungu senjata adu senang baik kumaha ya lamun sakirana jamaahna ieu teh aya teboga meyak seuli maka panitia tabakhara panitia nyeuneup bukhur panitia nyeuneup menyan supaya sengit abang anu bau urut ngadahar jengkol urut ngadahar peuteuy jauh bae peuteuy urut ngadahar naon bae teu kaambeun ku babaturan urang nu kaambeuna bau menyan bau bukhur menyan bahasa urang bukhur jadi lamun nempot jalma meuleuh menyan oh eta mah kiai doang nandek eureun jadi kiai nanda boleh menjadi dukun guna gitu ngobrol bae ketika bermajelis nanti gorengan mah bukhur eta dibeureum hukumna sunnah lapisan jadi dan au sirajan bener dihiasi ungu lampu-lampu don ambulan sagala luar biasa aya beureum aya bingung sugan kula bakal di jero masjid eta saha ditangkap polisi aya ambulan gitu ternyata aya lampu bener aya lampu anu kula kelip ngahiasi panggung eta sebagai fadilah ngayakeun acara muludan memang kudu auqadan sirajan kudu dihiasi ku lampu anu poek jadi caan anu geulis kadal geulisna anu hideung kadal hideung sok hideung lumayan baik ulah goreng ulah hideung lumayan jalma anu hideung mah lamun boga salam ki awakna hideung lain kana acara muludan pakaian warna hideung sarungna warna hideung pecina warna hideung nyingjing barakat 70 ge sedang teu ada ieu tah ibarat cenah biasa pada masjid ku jurik teu dan oleh nama ku hideung ngan ulah make kopiah putih jalma hideung dong teh caca oh iya kakak cenah kamari teh anu acara bulan tuh numpang kasetna selain pamajikan enek boh cenah enek kana kakak boh naon eta kakak moji hidup make pakaian hidup kopiah putih kula mah inget tai caca boh kan salah tai caca saya ternyata auqadan siradan labih sajadi dan ta'aqara tabakhara hasyarahullahu yaumal qiyamati ma'al firqatil ula maka poe kiamat urang bakal dihijikeun jeung jalma-jalma anu saleh dina barisan anu pertama wa kana fi a'liyyin jeung disediakeun ku Allah surga nu pangluhurna pikeun ditempatan jalma anu ngayakeun muludan nu ngamriahkeun muludan anu urunan muludan bahkan anu barang hakan bae teu muludan dina acara muludan diberi aku kurang aya panggung aya gula pelit aya ieu ulang tahun anak RT doang jalan pasang genderan kan aya lampu kadeureung gagana kadeureung goreng aya pener tadi anu geus dijelaskeun muka sakuan urang sadaya aya foto gula sagala teh dan isuk peuting mah doang aya dina kandang bebek urang jai ieu dijadikeun kandang bebek geus pas beak minggu hareum bejeng gula keur nyengir tai kotok tai ge dina huntu sampun matamping kana kanjeng Nabi urang sadaya maka ngadoa urang ka Allah azza wa jalla jeung yakin dina hati urang bahwa janjina para nabi janjina para rasul janjina para ulama moal khianat kana urang sadaya bari ngarep urang ka Allah azza wa jalla sadaya anu tos dikaluarkeun urang sadaya capek urang tanaga urang harta urang pamikiran urang yakin etalah anu bakal ku Allah dijadikeun syafaat dijadikeun pembelaan kana urang sadaya sahingga urang dikumpulkeun jeung kanjeng Nabi urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya geus jam 1:30 lewat jadi geus jam lewat sanjana malam gawe ini komas lagi 2 kali lipat karena lembur
mah atuh walo-waloba piraku tutup akuat lebih gede tina akuat sakitu hapunten abdi anu sageung-ageungna bilih bisi bahkan pasti aya kalimat aya ucapan aya kalam anu teu sesuai jeung syara sareng teu sesuai jeung adat abdi nuhunkeun dihapunten anu sageung-ageungna wallahu wafiq ila aqwamit thariq wa huwa hasbi wa ni'mar rafiq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai yang sudah memberikan tausiahnya